Kitab Qatrul Gois masih dina halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaituhu sareng ngangaranan atanapi masihan ngaran kaula hu kana ieu sarah etas namina sarah Qatrul Gois. Qatrul Goisi kana Qatrul Gois upami telepat Qatrul Gois teh hartosna kecelakna Cihujan. Ieu kitab teh dinamian Qatrul Gois diibaratkeun kecelakna Cihujan anu bisa nyejukkeun hate ku asbabna paham kana tauhid. Bisarhi masyaili abil laisi dina nyarahan dina ngajelaskeun pirang-pirang masalah, pirang-pirang pertanyaan atau persoalan Imam Abil Lais. Wallaha jeung ka Allah wungkul. As'alu nyuhunkeun kaula ayan pa'a kana yen moga ngamanfaatkeun Gusti Allah bihi ku asbabna ieu sarah nu dinamian Qatrul Gois kullaman kasakur-sakur jalma talaqo anu narima itu si jalma hu kana ieu kitab sarah Qatrul Gois biqolbin kalawan atawa ku hate salimin anu salamet wa ayya ja'ala sareng muga ngajadikeun itu Gusti Allah hu kana ieu Qatrul Gois kholison kana anu bersih liwajihi karena zat Allah sifatna Allah al-karimi anu mulia. Innahu sa'nya-nyana ari itu Gusti Allah eta ar-raufu anu mikawelas ar-rahimu tur anu mikanyaah. Wallahu alam bisawab.